Bola hareup. Bola hareup. Bola hareup, bola hareup. Tah. hareup hayang nembak. Hareup ka ditu. Buset. Lain kamama ulah sipatin para penonton. Tak kebon cawu di jalan dia hayang maju ke depan. Aya bejana Ada ucut cenah. aya bejana tilu puting me bohong potong. Heeh. Lah. Ah. Terkakalemna. Mama dia mah. Anh bay kia đi im pusing kayak Batuk. nanti tak jumur bohong dong Alah, aing juga. Oh, ngajarkeun teh meni aku. saya dah kau singgung Jos. Marek buah kaung bisa. Benar? Oke. Mang Ojos buah kaung. Mas Susi pada pakaulan. pakai terompet Yang make terompet. Itu be aku. Rada diikatkan supaya rada bagus aku bukna tuh tah. Ih, sakumaha perburuan. Aturan kang bapak hajat. Kali ibu hajat. Mas Susi pada pakaulan buah kaung. Sae. Kapali gigir. Gigir. Hei. Mak, di mana-mana ge nu buah kaung teh mimiti kahareup ieu mah. Kagigir. Lain eta bagian kagigir di beledug gede itu. Di mana bagi dong. Sok. Masuk sih pada pakaulan. Kulitkeun bedog. Kanggo kapalawari ibu hajat kali bapak hajat. Dina panonna mah kawas heueuh. Alah, demi Allah aku dain saumur segede kieu kakarak nu buah kaung. Aya nu buah kaung adina kuda-kuda mah bagus. Bagian eta bibir. Sakumaha nu nahan mitut. Nah, sok. Awas. Babacaan. Anu saguru saya ilmu.
baca panggil. Mak, maksud teh ya teh nyambut pedok teh meni. Pado apa kumaha? Aing di eta aing di jampean heula. As, mak, Durah heula aing. buah kaum mak ya lamun buah kaum rek ulingkeun bedog teh. Iya bedogna sore teh. Aku mak ieu. Oh. Musik. Sorry, boy. Bedog bola ah. Lagu buah kaum. Aing baik kan nempo duit mah holaan aku udah dikeluarkan gua kau memang aja lah apapun aing ah. Ulingkeun bedog mak. Pan urang mah teu salah, mah matakeun uling ke bedog sok be bedog di dieu. Tah cik mah teh ciluk. Bah. Ciluk. Bah. Oh pan lain ieu urang merek ulingkeun bedog. Orang aku udah bedog. Sok. Masing bener uing nu jadi ibu sinena. Der banyak. Ya mah aslinya mah aslinya. Asli. Aturan kanggo keluarga besar Bapak Hajat. Disawer heula can disawer malah kakak cabut ieu bedog. Tah, mos disawer mah pasti kacabut. Aya nu hejoan teu mah. Bawa. Ya bedog malah kakak cabut lamun can aya nu hejoan. Bapak Hajat. Sahan bagus ya. Karuhun nu ti mana ya karuhun nu ti mana nu abus. Iya, di nasi kiwong iya. Hah? Di nasi kiwong. Ninina Bapak Hajat mah aya Oh. kene. Hah? Ninina Bapak Hajat mah aya kene. Aduh, aing belum tuh cai nama aing lah. Oh. Aduh, mending ngaburinya ya eta johil kana mata aing. Aduh. Mending ngabeledak johil. Pak. Aduh, aing mah cuma lamun sama ke bau jamatan ya aduh. Oh kan bae cik bos doyong oge walaupun ngeburinya johil tapi aya tamahan. Oh, huntuna ngaclang man si doyok. Aduh. Mak, bos doyong ngaburang mah huntuna tapi kaompong. Aduh, gerak kiwong ya aing kulungan. Enggak bedog yang ngurung. Jangan dikeluar kon doyok. Karena kajiding aing maya katina bedog pijil sono. Mak. Tah mak, bedog asli teh nu kieu kaluaran Lebak Rarang. Bajana ge mending ngaburi satu. Pakai ngodo deta manuk itu bedog itu. Oh aing minta lawang peta udah doy. Lain maksudna tapi maya nyebut bedog ieu meuni. Maksudna naon? Sekedar bensin. Action dog. Maksudna teh action teh yang disawet. Oh aing bisa bener kudu hajat tidak tadi najis eueuh. Lain perang sate oge bedog si cepot. Bedog tapi kaluar sieuna. Aduh aing kan capek bae gitu. Hei caralah Gor. Oh aing cager oh nama. Mudah-mudahan urang oh. Coba baturan urang anu di ditu teh urang doakeun segera cager. Nah yang jupe nya. Kata mata ya mah bau hege. Hah? Tum ke heula cenah duit heula mah mantep kana ngawih rada kararieu asana. Aku buah kaum.
di saya. Hah? Ih bos saya, palingan bau hayam. Si mas saya, si mas Lin, si mas saya. Iya karena di pamajikan, abang makannya sok bro deh si mas. Cacarakan di pamajikan anak. Kamu tinggi emas nama tanyakan ikhlas tuh. Di dia mah iya, eta mah tepat iya. Sing 10 belang sakoge eta kamari eta emas cetok maneh naon. Kamari kalau subabat satu dung eta mah eta mah. Saenong Emas asli. tu lain. Saha? Jelema. Tuh, aduh. Ala buah kau gerak DP. Aduh, itu pajak. Begong ibu sih kumaha horengan hajatnya. Juga lain hadiah penyenangnya di mana? Tah. Moal banyak. Lain kadenge nate bapak aja toko ngarewas tapi kadenge majarkeun nate bujurna bangunan tet bool. Lain. Tah. Ieu rokona mah. Lain dek ikhlasan hante si mana udah digilak-gilak. Astaga. Sionan dibere ngangkok mama. Ayo dibere kitu bae makalah digilak-gilak dibere be angkok ngomongnya lalaki langsung sok. Iya siapa jurnang gitu kan ngangkok. Mata wani eta nyebut ngangkok. Ah, Teu wani nyebut ngangkok. naon? Ngangkok teu wani. Oh maksudnya penete ngasongkeun rokok. Kuwi sopan-sopan we nampanan karena digilak-gilak. Bagian mah dibere angkok saeutik. Sok. Nah, naik dianggap si Rohadi. Eta mah nu ieu teh lagu kasidah lain eta. Gua kaung. Aya buah kaung. Oke siap. Siap. Sok. Saha mah? Uing. Hayang usaha. Oke siap mah. Aduh. Gara-gara taruh kana. Aduh. Mak, Kakarakin mau aing mah bodo rame di Cepi. Pokoknya aing bodo rame mentak mahalo we. Padahal digajain 250 bah. mah. Berhubung be bakal hajat kali para penonton hayang buah kaung urang Nya. laksanakeun. Oh, wios teh di sini nanu ge nya. Sok. Nah aku mang pila tuh. Ulah mamang atuh kan kita jadi awewe. Aku siap betek. Hah? Bibi? Aku bibi siap. Oh, tapi tak kumaha eta. Oh, sakumaha aja kan. Teu nyambung dong.
saya kenapa dijoklokin hulu saya? Hei, Dong hiris, dong hiris. naon? Eta mah nyak kitu aing pepetanan. Alah, data cenah nu hejo. Oh, aing jangan. Mana aja lah duit, nah. Oh, loba nama. Sakebulan monyet. Asa Saya kuing dieu mah. mah jadi penari latar. Anu ngawi. Uing anu jadi ibu sini. Aing eta ya teh dilaksanakeun aing butuh kana duit. Lain hahaha. Mah. Nu bieu heula teh pena heula. Kela makan nololanya mah. Kalau aing As. Tah kieu dua main malamun kalawanan awewe maya lek bae. Mojalkeun teh patmus pieu di sawer. Ayeuna daun hiris teh ke sawer moal. sudah najis. Capek-capek nek nantur nih kerari urang. Pan urang ka dieu ge lain eta nek nyer duit aing. Naon? Wah, aing ka dieu kena Atuh kusaha. malamun di dia bae anu mere duit moal. Kasaha boh. Aing boga hutang euy kasih doyok euy. Doyok bisa dibebejakan si doyok. Aing tidak bajarkan semoga hutang tuh. Kasih amanya aing kan itu main aja tak belegak. Sangkut paut aing jeung di ditu. Alah. Ayo mah. Kurang hiburan mah. Oh, Dangdut pedang. daun hiris versi dangdut we nyamahnya. Oke? Pokoknya yang penting daun hiris versi dangdut. Khusus kalau ke keluarga besar, para penonton. Kalau akah lah turun mah. Lamun palawari, bapak hajat, ibu hajat, tos pakaulan. Neme taneng itil salam. Iya iya. Naon? Kasih dangdut darah rata. Wih, dangdut. Dangdut nih ye. Mak, Iya dangdut nu itu, iya dangdut nu ieu. ayo mah. Sok ka urang pamulan nah. Daun hiris ka pamulan geus mama. Bapak hajat.
konduaan mengpage hatur nuhun mama hatur nuhun mama Dayanti kekenyanyi pasini mengpage rasa asik Mas Oce atur nuhun kanggo kasadayana anu tos pasian kanggo kaneng setir sari Mas Oce mudah-mudahan sehingga kagentosan deui dengan beusana amin alah mak atur nuhun mah kanggo keluarga besar Bapak Kiwong alias Bapak Hajat anu tos masian karombongan pamudah-mudahan sing enggal kagentosan dan beusana amin oke tela kanggo kamurang kali sunatna sing jadi murang kali nu soleh berguna nu sabangsa kali agama oke tela kanggo ka para penonton sadayana anu tos dipasikeun kaneng sentil sareng Mas Susi sing enggal kagentosan deui mun gogonjakan tineng sentil sareng Mas Susi mung sakieu bae urang digentos ku ieu ku rombongan artis bukan mak itu be kalau ada sumur di ladang bolehkah menumpang mandi kalau umur kita panjang insya Allah urang dia sareng ning sendil oge Mas Susi tiasa papendak deui mung sakitu bae ditutup wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh